Nah, itu kan udang naon eta? Walu. Walu. Nya keur lalat atuh kan. Oh, nyala. Kalau walu. Ieu tah paknya di ieu teh. Ya kenal dia. Oh iya, dipelakeun cabe. Nya. Cenah teu meuli anu lain. Cabe yang pelakeun tuh. Di kebon eta, di pinggir. Kan juga aksoy naon teu meuli, kangkung teu Ya, meuli. bari ieu minum kopi heula ya. Nya. Gedang teu meuli. Segala teu meuli ngeunang. Tiga minyak kalapa, eureun jeung kerupuk. Bari minum kopi we. Ini naon sosis ya? Nya digoreng, tambahkeun budak lain keur urang. Sosis. Urang mah tuh lauk asin tuh, Mana? mana? Tadi teh di oh iya tah. Oh, beli asin. Selar. Oh, ieu kumaha heula tuh? Naon eta tegas menang nipungan. Lain duit menang badai geus dikumah. Kumaha? Geus di kumaha eta. Jadi ayeuna urang makan ieu nya. Sok we rek sarapan heula mah da ieu mah masak mah rada lila. Kewean apa eta? Ya, sarapan. Rada bangun. Aya tuh bisi ieu teh eta. Walu. Moal. Teas walu beda di pasak yang di Sosis gede kok. Anu goreng sosis heula. teh aya itu teh aya tukang tahu teh tahu Kang tahu, heeh. Kan aya tuh kang tahu tandata. beli 5.000 Kayak orang tinggal heula bisi geus dadak tukang tahu. nyeun teh make heula nu meti bekaten ke digantian aya di mepi teh tahu 10 tahu Can eta. mepi teh bogaeun Oh, teuing kala urang. pakai heula ku abah tuh ieu ku si ambu Oh, udah bogaan tapi tahu. Ah, mau aya we goreng daun naon? nya eta sok atuh geus heula eta Hah? nya geus heula eta aya lauk hiji goreng Oh, aya no gigi ya. Aya no gigi goreng we. Nah, ini goreng lah. Ini kecai heula di itu. kepala gerubuknya Ini kecai heula. Nah, asa kana walukna. teuing atuh dah Sipu. bapak hayang iya bapak hayang Oh, ngasipu. entah Oh. tuh kelas Oh, asa tamatna nih heula da bari kecai heula. Tandokna we goreng heula. Abang minum heula kopi lah. Berikan akuan sinanya di dapur. Kopi heula. Aduh. Sinanya kenyakeun heula di dapur masak. Tuh. Daun mah geus aya. Matang. Yang ada bahan itu sambal. Dah. Tanpa sambal mah aduh makan deh kurang konyol ya. Nih gila kene nih akhirnya asap kurang gaib ya asup-asup tuh oh asap asin dah aduh asin selar sama cocoknya dengan goreng tahu di tukang tahu ya nah walu nah walu ini sayurnya walu sayur walu digodok ya walu lain di sayur di lalap ya dilalap ya tentunya besi ya mah ese mah iya orang ulek ku abah
Si cangkem lanjutkan. Cangkem aja. Aduh. Nakalnya ke bawahnya kak. Tomat terakhir jeung gula. Lalu mah kolot ketulang arena ke cangkem. Ngoyo kana tuh. Tapi udah hasilnya mana? Yang penting mah hasilnya lah. Blender matangnya. Ya ada aku blender mah. Kurang enak naon teh. Ieu sikina teh. Lempur sikina. Ya kari ya. Dari kita. Sok nah kari goreng. Oh, goreng sambal tuh belepotan nangannya lu. Ayo. Belepotan sambal. Oh, kari goreng. Panaskeun heula eta teh. Aduh. Panaskeun heula katelang geus. Tah. Oh, goreng. Digoreng si Abah. Oh. Ini telur asin. Terus itu waluh, menang ulug, ngesiap. Ya tahunna urang ada guana. Ah, tadi kemal kaburu meureun. Heeh. Nu aya we geus. Penting mah aya sambal. Aya asin. Aya sambal, aya asin. Tambah nafsu makan. Ok nih. Makan. Aduh. Oh, sahabat orang makan ya, bahasa sebenarnya masak yang Abah di dapur. Nah, ini Asin sambal. ini lalapnya nih. Ini apa? Non itu waluh. Waluh, yuk sambal nih. Sambal mah tidak lupa. Sambal mah itu untuk nambah makan, semangat makanan tuh. Ini ikan asin ya, jadi nggak usah pakai doping obat untuk nafsu makan, cukup sambal asin di dalam ini ya. Wah, nikmat. Oh iya nih, ya no hipu-hipu kan, no hipu-hipu dah gerabah mah gitu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Lalu. Kalau kayaknya waluh. Stop nih. Orang kaya makan kalau pagi-pagi teh sarapan wah di meja teh penuh. Oh mah cukup ini aja. Penting sehat. Bu asin, ini waluh sambal intinya mah. Nikmat. Tadi caitina mana? Kayaknya tak. Siapa? Ini tambah telur. Ini telur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Sahabat, saya dengan bibita yang memang kia biasa tiap pagi masak dulu,
Harapan mau kerja biar ada tenaga. Coba. Hari-hari gini aja. Kehidupan kakek-kakek dan nenek-nenek ini. Nah, yang terpenting tidak menyusahkan anak. Hmm. Hmm. Kalau itu abah mah segala hipu. Segala empuk kok. Gak semangatnya pun. Aduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur sama Allah. Berikan rezeki, nikmat, sehat. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tengah dilanjut, Nek. Noh, tambah. Alhamdulillah saya baru dapat. Mananya si Nongnya, si Nong lah yang tambah. Hilang ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, gitu aja. Sahabat. Aduh, lada sama lain. Aduh, mereka gerah tuh, Abah. Tapi enak. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Abah lagi makan. Alhamdulillahirobbilalamin.